Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ojek konten deh. Nah, lanjut ke tutorial berikut. Nah, alasan aya anu request cenah, aduh nyeri mastaka di payun dugikeun kana soca sarada panas cenah tah kitu. Tah ieu solusina anu aya tina pangalaman diri abdi. Kalaresan aya sabaraji pasien anu kantos sapertos kitu. Eta teh tiasa janten upami ngudag tina panyawat mah kahiji tina lambung, kadua tiasa janten tipes, katiluna biasana efek tina gadang dugikeun kan naik kana tensi darah atanapi lungsur tina tensi darah tah sapertos kitu. Ieu di dieu tah dugi ka biasana ti dieu mula dugi ka sakit teh asa rieuh jangar kitunya dugi kana soca teh asa nolol atanapi asa panas tadi dieu solusina. Ieu mah abi kalesan aya sumpit nah tapi sumpit ieuna dilancipkeun nu kahiji titikna aya dina jempol tah dina jempol sampean kahijina anu di luhur di dieu tah biasana lamun nyeri jidat mah nu payun tah ieu teh nyeri ka cida tah ieu mah kanggo kana mastakana hiji tah ieu nu kahiji nu kaduana aya di tengah-tengah jempol di dieu dua tah ieu mah khusus kana mastaka anu payun tah di dieu nu kahijina di dieu kaduana di dieu upami di dieu tos rada sakinten nu ieu tos rada sakinten tah teras kanggo anu kana socana nu panas teh socana tah sami tah titikna masih aya dina sampean namun di dieu tah di tengah-tengah antawis ieu nya tah di tengah-tengah jari ieu dua tah tapi dina sela-sela tulang ieu tah di dieu ieu mah panas ka cida upami nuju karaos dina socana panas tah dipalih dieu teras we teken upami aya hembody mah nganggo hembody dicampuran kieu supadosna rada leueur tah posisina kieukeun sampeanana tah kieukeun pencetan we tah ti dieu tah dugi ka dieu tuh ti handap ieu tah pas jalur tulang ieu kapalih dieukeun tuh di dieu tah sela-sela ieu tah di kieu-kieu nah ieu contona sapertos kieu tuh diteken sing rada tarik wayahna sing rada tarik nah tah dugi ka kitu nya raoseun dangkin ge majeng tapi nu ieu tah ieu kanggo kana soca ieu kanggo kana socana insyaallah mungkin sakinten tanya diulang di ngawitan dipalih dieu ieu mah bade ku sumpit teh tadi mangga di kieu-kieu tah digosok-gosok kieu tah digosok-gosok kieu tah dina jempol kieu sami tah gosok-gosok kieu tah upami dina ieu mah da ku sumpit mah bilih nyeri kitu nya tah ku jari we ku ramo tah antawis ieu nu dua tah antawis dua jari ieu nya tah di kieu-kieu dugikeun karaoseun insyaallah eta teh ieu teh titik-titik sarafna nya muhun panginten mung sakitu pangarsati abdi almuti abdi mugia manfaat sing janten lanong hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.